Masuk carbe aku minum kan ya. Makanya yakin hadir dia siapa akan anku corona. Sebab geus biasa ngahakan virus ya. Patu balikan kana takzimu. Ieu sangrekeun hate ka Rasul. Bagya jelema nu ngagungan Rasul bagya. Ulah pesimis kurang hidup kurang kudu optimis kajian teuing kurang bola tukang gobok tukang taruh tukang maksiat Rasul masih menyambut ayeuna umat iman umat tenang jelema mah kabeh ge masa lalu buruk bener teu anu boga masa lalu buruk dengan para nabi jeung para rasul para wali loba masa lalu buruk 60 rampok ditobatkeun ku Tuhan jadi wali Allah kabeh Sunan Kalijogo seorang rampok gerotan jadi wali Allah masa lalu buruk baheula wali boga atuh komo kiai emang kiai saroleh baheula anak emang kiai saroleh aing ada cenah kiai baheula soleh enak aing ada anu jadi kiai ayeuna eta baheula tukang jolongan lauk guruna eta anu jalan di kiai itu cuma buaran adu kita baheula tukang lalajo tukang nonton anu rajin mah jadi tahu bulat eta ya Allah ya karim masa lalu buruk itu ada makanya jarang jadi kiai jadi jelema jadi kiai makanya santri siapa bagi-bagi rezeki eta para jamaah sadayana jadi jelema mah orang optimis bahwa Rasul masih menyambut Rasulullah masih menyambut umatna sadayana nepi ka Rasulullah mamenta ka Gusti Maha Suci Jibril bejakeun ka Allah hubungah kami jeung umat kami kumaha jeung Jibril ya Muhammad jeung Allah umat anjeun maksiat seumur hidupna sataun deui kana maut tobat ka Allah dihampura dosana ka Allah kumaha jeung Kang Rasul Jibril sataun malilah teuing umat aing malamah sapoe teu nguseup pieu pusing akhirnya Jibril balik deui ka Gusti mental lu tong sataun kumaha balik deui ka Rasul ya Muhammad umat anjeun maksiat saumur hidup sabulan deui kana maot tobat ka Allah dihampura ka Allah lila teuing Jibril sabulan deui sabulan lila teuing sebab umat ka Allah mah barugi maksiatna sok geus muludan ngomongkeun hadiran muludan